lamun ibu dihina batur, diledek batur, dipita batur, di dunia kan nyeri hati. Ibu dihina, di dunia terhina. Bener. Tapi tenang, bakal maut. Nu ngahina modar urang maut. Heukeun nu ngahina mah modar. Nu ngahina modar urang maut. Geus marawat kabeh, aya jelema bakal silihina moal. Jadi hukum dunya mah aya tungtungna, tapi sabalikna di akhirat urang dihina batur, Allah ngamulyakeun lantaran hinaan batur. Sabalikna keur jelema nu sok ngahina, Allah ngahinakeun di akhirat saumur-umur. Bener. Mata hirup kudu kalem, kudu enjoy, kudu tenang. Dihina batur paduli, dipitnah sabodoh, diledek ku masih etak. Nah urusan urang mah keur nguruskeun diri urang, teu hayang nguruskeun awak batur. Awak urang ge pagujud keneh hirup teh. Leres teh Bu? Awak urang ge pagujud keneh hirup teh. Ternyata kesalahan batur teh sumberna mah geuning ti urang. Matak ulah ngewa kanu salah, bisa jadi kesalahan batur sumberna urang, Pak. Kunaon aya nu terjadina ayana Bang Emok tah? Saha nu salah? Hiji ulah kasalidiran. Kunaon ayana Bang Emok? Saha nu salah? Lain rakyat. Saha atuh nu salah? Hiji pamimpinna, dua ajenganana, tilu jamaah pangaosanana. Nah cacak-cacak lamun ngarti kana zakat, ngarti kana sodako, cek ustad kami dek zakat, cek kades kami dek zakat, cek jamaah kami dek zakat. Gunukeun di sadesa moal mungkin ayana Bang Emok sabab umat Islam jarakat kabeh. Iya mah kalahkan negara dicarekan mahal cengek Jokowi tuh balik jadi presiden tuh cengek mahal melak sanes ngalepatkeun nu di luhur melak cekas teuing urang kena kesalahan batur. Ayana Bang Emok kuring teu bisa nyebutkeun neraka, teu bisa nyebutkeun rentenir, teu bisa. Nah cek kuring teh ibu teu meunang ka Bang Emok teh riba renten rentenir pangabutuh rakyat mah teu bisa ku dalil mang ku dibere. Andai kata rakyat datang ka kuring cep ustad nepi ka raoseun ceramah ka kupingna ku ibu bener kitu pisan memanawian atuh mate gaduh ka peryogian luhurna 500 hanapna 400 hanas ceramah balik kumaha buktina teu aya ibu. Balenyeng ka kades cek kades sami teu acan cair. Balenyeng ka kapolsek cek kapolsek ge sama can gajihan. Balenyeng ka TNI cek TNI siap teu aya. Balenyeng ka ustad cek ustad eueuh nu bager iwati anu bawa motor beat bari duaan ngagemol kantong asup kana ganggang tasi eta apal urang bener.